Haji. Ih, abi mah mun Idul Adha teh Kang, sok meunang eta teh daging na teh Kang. Daging naon Ci? Nya aya daging sapi, aya daging me eta teh. Oh gitu. Loba Ci. Ih, alhamdulillah sok dijualan deui. Teu meunang Ci. Teu meunang jualan maunya menang gitu terus dijual deui. Ih, abi mah tara Kang eta mah heureuy we atuh. Abi mah sok ieu Kang sok disimpen eta teh lumayan jang sabulaneun. Emang sok menang loba? Aya we 10 kilo mah. Masih sasarangan dina acara SGP Situs Gupait Pasundan Radio Samhan Jakarta anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tilu lagu paratos kurang sami-sami didangukeunnya. Lagu Cinta Sieun Kudosa anu di request ku Mamah Eti di kampung Cerewet. Oke, Mamah Nenti nyuhunkeun deui nyaeta laguna Kalakai Muntang. Terus anu nembe teh nyaeta Kang Sreng anu di request oge ku Pak Yanto. Mugia katampi tilu lagu anu ku Kang Dedi puterkeun nya. Teu karaos geuningan tos parantos tabuh opat langkung 17 ieu teh Ci. Sumuhun Kangnya nih menyerelek pisan eta teh waktos teh nya. Nembe asa nembe tadi teh tabu hiji nya Kang Dedi teh siaran eta tos bari rengse deui wae teh. Da kitu aya Ci. Ai teh di atosan mah waktos teh asa nyerelek pisan. Sebenarnya Kangnya teu cara nunggu gaji menilila eta teh. Nunggu gaji naon Ci? Eta gaji bayaran maksudna teh. Emang Ici boga gaji? Ih, gaji Kang gaduh gaji sapi. Eta mah lain gaji. Lain gajian eta mah Ci, eta mah gaji. Engke pas Idul Adha atuh meunang meureun eta mah gaji. Ih, abi mah mun Idul Adha teh Kang, sok meunang eta teh daging na teh Kang. Daging naon Ci? Nya aya daging sapi, aya daging me eta teh. Oh gitu. Loba Ci. Ih, alhamdulillah sok dijualan deui. Teu meunang Ci. Teu meunang jualan maunya menang gitu terus dijual deui. Ih, abi mah tara Kang eta mah heureuy we atuh. Abi mah sok ieu Kang sok disimpen eta teh lumayan jang sabulaneun. Emang sok menang loba? Aya we 10 kilo mah. Hebat, itu dibagi-bagikeun ke nu lain deui. Ih, Kang lumayan Kang eta teh naon teh jarang-jarangan. Jarang naon? Jarang kanu daging gitu. Nya Kang jarang-jarang kanu daging, ai biasa mah unggal poe teh abi masuk kanu daging teh daging nu lain Kang. Daging lain teh naon Ci? Nya daging asin. Nggak poe meunya nggak poe papanggina asin jeung sambal asin jeung sambal engke pas Idul Adha alhamdulillah meunya Ci nya. Nya Kang alhamdulillah eta teh meunang daging sapi eta teh jeung daging domba Kang. Ih alhamdulillah pisan. Nya kitu mah kudu bersyukur Ci. Urang misalkan kabagian daging sapi, kabagian daging domba. Tapi sawaktu-waktu mah Ici mun boga duit kudu kurban Ci. Ih eta ge Ici teh hayang kurban Kang. Ngan kurbanna biasana sok kurban perasaan. Lain kurban perasaan, korban sapi atau napi korban nanti kambing atau me teh
Kitunya Kang, insya Allah lah musuh rezeki kayak abdi bade korban sapi Kang, sapi lanangnya Kang. Ya tuh sapi mah sapi lanang, sapi lalaki, maknya sapi awewe. Oh gitunya Kangnya, mohon Kang Kak, mulai rezeki mah abdi bade kurban Kang. Ya halus eta teh Ci, alus pisan gitu mah. Tah Ci ayeuna mah urang dangukeun deui lagu nate, lagu panginten namanya lagu anu bade terakhir sigana mah Ci. Sumuhun Kang eta mah bade terakhir ieu mah sigana mah. Tah ku kituna nya ti Kang Dedi oge. Abi Kang Nya Neng Icih nya. Nya Kang sumuhun abdi teh Neng Ici Kang. Bade nyuhunkeun hapunten bilih aya cariosan atanapi heureuyan Kang Dedi sareng Neng Ici anu kamalinaan teuing. Naon Kang kamalinaan Kang aya ge kamalingan. Anu berlebihan gitu Ci. Iya berlebihan mah tinggal dikurangan Kang kilo. Isi mah sagali temalan wae. Yang bila aya nu nanti bila aya kalepatan nyuhkeun dihapunten nya insyaallah urang tiasa patebang deui. Ira Kang, Enjing Ci. ya sugan teh lusa. Enjing teh Sabtu nya Kang nya. Nya enjing Sabtu. Malam Minggu Kang. Nya malam Minggu. Ih, malam Minggu mah abi aya nu ngapelan Kang. Saha eta teh nu ngapelan teh? Aya we moal diomong-omong. Nya teh nya da sakali deui nya terus ngaturkeun nuhun parantos request parantos naon teh gabung di acara SGP ieu nya sugan tiasa kahibur wargi sadayana. Insyaallah urang tiasa patepang deui itu. Tiasa patepang di enjing dinten Sabtu tabuh 13.30 dugi ka tabuh 16.30. Sareng abi Kang. Nya sareng Neng Ici oge sareng Kang Dedi. Nya Kang, tong di iya tuh tong di pohokeun abdi teh. Moal poho da nu ngadarangukeun ge apaleun Neng Ici mah panginana Pang naonna Kang, panggelisna gitu. lain panggelisna pang naon teh pangocoprakna. Naon ngocoprak, pang ngocoprak mah tuh dicai. Eta mah ngucuprak atuh ngucuprak. Ya teh gitu banyak mugia katampi hiburan ti Kang Dedi nya sareng Neng Ici. Tas atos acara naon teh acara ieu wargi tiasa ngadangukeun acara naon teh dakwah senja anu bade disangakeun ku Bapak Ustadz Kusno. Mugia warginya tiasa ngabandungan sareng tiasa janten pepeling urang kangge ngalangkah kahirupan urang ka payunna. Kudu ngadangukeun Ci eta teh Ci. Nya Kang abi mah ada mukeun Kang da abi mah kanu dakwah-dakwah kanu dakwah Islami mah abi sok ngadangukeun ameh janten ieu janten teh masukan ka abdi. Entah kitu alus Ci. Nah kikituna sakali dinya Kang Dedi ngahaturkeun nuhun ka wargi sadayana oge kangge anu teu acan tiasa teleponnya insyaallah enjing diantosnya. Atuh kituna sekali dihatur nuhun pisan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.